Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja sinarang puji keagungan zat suci Allah ilahi Rabbi. Hayu urang sami-sami panjatkeun syukur ka Gusti Allah nu Maha Welas tur Maha Asih, tiap saat tekendat-kendat maparinan urang kanikmatan. Ibu bapak guru anu simkuring pi hormat sareng sadaya rencangan, dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun diantara ngeunaan manfaat teknologi dina bidang transportasi. Dina zaman ayeuna urang parantos hirup mahiji sareng teknologi. Kusabab kitu, kagiatan urang sadidinten teu tiasa leupas tina teknologi. Teknologi ngajantenkeun kagiatan manusia lebih gampil dina sagala rupa bidang. Salah sahijina dina bidang transportasi. Ayeuna transportasi ngalaman parobahan anu gancang pisan. Kamakaran transportasi dipangaruhan ku teknologi informasi sareng telekomunikasi. Tujuan transportasi nyaeta nyayogikeun jasa anu diperayogikeun masyarakat dina kagiatan sadidinten. Bayangkeun we, upami sadinten jasa transportasi lilin, tangtosna bakal nyebabkeun pangaruh, utamina pangaruh di bidang sosial sareng ekonomi masyarakat kaganggu. Anu mangrupakeun manfaat peran bidang informasi di sektor transportasi kahiji, transportasi darat nyaeta dina manajemen lalu lintas kereta anu ngagunakeun sistem komputer pikeun nangtoskeun jalur atawa rel anu bade diliwatan supados teu bentrok. Kadua, transportasi laut nyaeta dina kapal anu dikawasa ku mesin anu ngagunakeun sistem komputer, sistem navigasi nangtoskeun arah kanggo kapal di dasar laut. Mung sakitu anu tiasa abdi sampaikeun dina diantara ieu, mugia janten manfaat utamina kanggo diri abdi sorangan sareng sadaya rerencangan. Hatur nuhun ka ibu bapak guru anu parantos masihan waktosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.